Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana panggil deui jeung urang adol jeung ieu babaturan urang Ajat Kabulator. di hashtag tanya ajat adol. Seperti biasa orang bakal ngajawaban pertanyaan-pertanyaan di follower Twitter dan Instagram. Betul. Langsung pertanyaan aja, Jat? Langsung. Oke. Kita ke pertanyaan pertama, oke? Pertanyaan pertama di Twitter @dikizulkarnain. Nah, jelema mun modal kaina sok dipiceun. Nah, teh dikumpulkeun. Sama roksia bungkus rokok dikumpulkeun dina palang dada. Manfaatna dijieun imah-imahan. Betul, Jat? Bener. Semoga itu menjawab. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua di Twitter @dngasihin. Majalengka digoyang. Majalengka digoyang. Dol, ieu hutang gede keneh anjis. Kumaha? Sia jawab ka aing. Hutang-hutang sia. Sabaraha sih hutang mana? Sebenarnya sih Bayar goblok. sebenarnya dibayar Rusia. Semoga itu menjawab. Next pertanyaan selanjutnya, oke? Di Twitter @masbagaz. Kersare ya. Dol, Jat, nah ya kalau nuju hujan deras sok banyak yang bilang hujan angin, padahal kan hujan mah cai. Oke sih Jat. Tapi logikana kieu, lamun maneh ka warung ngeuli cai, terus maneh ngomong, "Bu, meser aqua," tapi nu dibere ronda 88 kumaha sok? Problemna mah sarua siga kitu, Jat. Hah, bener. Iya, tuh. bener. Cuman beda istilah hungkul. Semoga itu menjawab. Next pertanyaan selanjutnya. Di Twitter @ajuyfajar. Ari ngaran asli indung jeung bapana si Budi saha sih? Tileutik nepikeun kata juk jadi musola teu apal-apal. Hashtag tanya ajat adol. Ini terpenting nanyana Next. Semoga itu tidak menjawab. Semoga itu tidak menjawab, eta mah. Data penting. Terpenting. Next di Twitter @mara_mawardin. Dol kunaon hatta raja sabukna beut huis kabeh. Apa salah dia, Dol? Dia mah enggak salah, Jat. Nu salah mah sia. We yakin mikiran huis batur. Semoga itu menjawab. Next pertanyaan selanjutnya. Di Twitter @risa_oktaviani. Apakah wanita dilahirkan hanya untuk bersabar demi kebahagiaan orang lain, Dol? Dan teuing pertanyaannya, Jat. Maneh admina Dwita Sari Dwita. Mun teu Vision 22 ya. Semoga itu menjawab. Next pertanyaan selanjutnya. Di Twitter dikizulkarnain si ieu wae, Jat. Geus 2 kali. Terus 2 kali sih ya. Dong, nah kalapa aya caian. Aing bingung belah mana paragi ngasupkeun caina dawuh tutupan. Tanya aja. Aslinya aja. Termos mah aya tutupan, heuh. Iya naon botol-botol Coca-Cola aya tutupan. Jadi bisa diasupkeun. Ai cai kalapa eta eueuh tutupan, eueuh liangan, tapi ai caian di jerona kumaha eta sadan aja. Siap pertanyaannya cerdas men. Aing nyerah teu bisa ngajawab. Bungkam, Pak. Aing bungkam. Semoga itu tidak menjawab. Ada siapa pertanyaannya? Ada. Next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Di Instagram ya, Instagram ilham_mutakin tritri. Tritri bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Dol, ai si Big Show mun geus dahar sok langsung wudu taranya. Aing menang info ya Jat. Si Big Show mah lamun geus dahar teh langsung mayar Jat. Kabar saya budak kos. 700 sabulan Jat. Tilu kamar, sakamar manehnya di luar. Harus sih neta. Semoga itu menjawab. Next pertanyaan selanjutnya. Di Twitter @ajuyfajar @komiksunda. Keukeuh aing mah hayang apal ngaran indung jeung bapana si Budi panasaran teh. Tadi ieu dong. Sia menineng teu lipisan grup keukeuh teuing sia teh hayang apa? Ku masih Budi we. Kok masih Budi. Eta merenya ka maneh naon maneh. Semoga itu menjawab. Next pertanyaan selanjutnya. Di Instagram ya nya. Udan Danski. Udan Danski. Dok, kenapa ya sandingan orang belum aktif padahal umur udah 20 tahun? Ya, Udan. Grup cik tuh rada keren Danski. Danski. Coba telusuri silsilah keluarga maneh.
Ari mana eta di klan Uchiha atau klan COC? Semoga itu menjawab. Pertanyaan selanjutnya. Di Instagram angga_lams8. Untuk salah sih ya pernah nanya di vlog kemarin. Tanya data dong kajib sih ya pernah nanya jeung dijawab. Berarti mun dijawab 2 kali pertanyaannya haram. Jawab ya. Jat minta pencerahan atuh hari penjaga pintu tol mun keur macet terus hayang modal kumahanya. Mungkin kumaneh tetap pikiran gak bahwa kursi nu didiukan kumanehana teh eta kloset. Multifungsi. Tinggal celong. Amehna kumaha? Muncul aingnya omehna ku kartu etol digesek. Digesek ku etol ieu teh. Telur tiket. Semoga itu menjawab. Pertanyaan selanjutnya. Yang kasabaraha. Next. Pertanyaan di Twitter @magmaedan. @magma1307. Ya pasti tanggal jadian dia. 07. Tanggal jadian. Kunaon mun main PS jeung babaturan pas kita lagi patah hati, kiper ti itu sok ngadadak jika Wakabayashi anjis. Tanya aja kadol. Heeh bener. Eta mah sugesti ti maneh Rif. Sarua we jeung misalna mun hate maneh keur berbunga-bunga nempoh hordeng kok kolebatan wae ge jika nemporok arir tatu nyingsat. Melambai-lambai ya. Melambai-lambai. Semoga itu menjawab. Di Twitter @yusuf_septian. Jat, urang erek nanya lah. Soalnya iya pertanyaan can aya nu apaleun anjis. Ari bujal fungsina can naon? Bujal. Hashtag tanya aja kan. Oh, geus si Jat. Tapi kieu ya. Lamun sia teu boga bujal. Terus ya rek ngopek naon misalnya sia keur bete. Nya koprek panon. Dia korek ngoprek memuncangan. Nya koprek jakun. Pasti kieu. Pasti kieu. Semoga itu menjawab. Next. Di Instagram rizky_noob. Dol, iraha kolecer Holland Bakery eureum. Jeung naha muihna teh kitu-kitu wae. Nya heuh atuh muihna kitu-kitu keneh. Lamun muihna tari teh eta tokona ngeblesat ya kalau mun. Kita. Semoga itu menjawab. Next pertanyaan selanjutnya. Di Instagram Rianadin. Dol, nah kamu bisa deket jeung si Ajat, kalian teh ada hubungan spesial atau salah satu dari kalian teh ada yang memendam rasa? Waspadalah. Untuk Rianadin, jadi orangnya si Ajat teh hanya sekedar teman dekat. Benar teh Jat? Sebal saya geus goblok. Sorry Jat. Semoga itu menjawab. Di Instagram intanfn06 kan. Inggris terus ya teh. Oh, Inggris itu teh. Adol, kenapa dokter anak aja yang disalahin karena mengedarkan vaksin palsu? Padahal kan dokter gigi juga dari baheula mengedarkan gigi palsu. Please jawab. Si Jat sebenarnya mah lamun dina palsu-palsuna bener. Jat dia, tahu kan Jat? Vaksin palsu kriminal. Uang palsu kriminal. Produk palsu kriminal. Gigi palsu mah malah menguntungkan Jat. Menguntungkan. Mun eueuh gigi palsu, nini aing moal teurak ngedarsu. Semoga itu menjawab. Next pertanyaan selanjutnya. Di Instagram astinur_. Dol, nah gitar teh dipaenkeunna kudu dipetik karek aya soraan. Nah teu diala terus dirujak kitu pan meh seger. Ayeuna orang nanya ka maneh. Nah drum teu digebuk. Nah teu diusapan terus dina boboan ku maneh atawa suling. Nah suling ditiup. Nah teu dicupan. Atau dikinyot. Semoga itu menjawab. Alhamdulillah pertanyaannya geus beak. Lamun hayang pertanyaan maneh asup kana vlog ieu yang dijawab urang-urang. Urang mah mohon dengan sangat amat hormat dan tepat ya. Supaya pertanyaan maneh araraneh, araralus jeung teu kapikiran ku urang-urang ame urang ngajawabna oge lieur kitu. Jeung insyaallah ka urang mah oge bakal seuri bener teh Jat.
tong poho di subscribe, like, and comment jeung di share ke babaturan maraneh kabeh di media sosial Facebook, Twitter, kumaha maraneh naon we. Seluruh media sosial kalian gandeng kucing. Iya, ntar ya dibuka. Syuting dulu ya. Iya. Ameh orang oge semangat nyeunal video-video di nu lain ya. Namun loba nu nonton mah orangnya semangat. Nyanggeus sakitu wae vlog hashtag tanya ajat ada luka 2 sampai jumpa lagi di vlog tanya ajat ada luka 3. Semoga itu menjawab. Dadah.